Para mitra sadaya rengse bagian ke-7 ayeuna nincak bagian ke-8. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh sakumaha nu kauninga para mitra sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun margi Mang Jaya peryogi naon teh pangrojong ti mitra. Ai pangrojong ti mitra tiasa sanes nyaeta subscribe-na para mitra, subscribe-na. Janten toel atas subscribe-na para mitra, ta toel di toel subscribe-na mangga oge sareng locengna duanana di toel. Bilih bade komentar, bilih bade ngabagikeun, mangga bagikeun bae. Oge like-na di toel mangga nyuhun hatur nuhun. Para wargi anu mulia nu sami ngabandungan dongeng sadayana aya sangkut pautna para mitra sareng atos nama naonnya nilai gitu. Atuh para wargi nilai kitunya para wargi mangga atuh. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae ayana nu sami-sami ngabandungan dongeng ti Mang Jaya Official. Ayeuna neangan Bapak karangan Kiliksa nincak bagian ke-8 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna neangan Bapak. Ye dongeng nincak bagian ke-8. Ye dongeng karangan Kiliksa. Para mitra atuh kumaha terasna ieu dongeng sabada harita Amsan jeung Anggara nuju ka hiji tempat anu memang rineh anu teu kasorang ku jelema sejen. Harita teh Anggara para mitra jeung Amsan nuju kana tangkal Kiara. Mangga urang sami-sami bandungan kumaha rencana Anggara wilujeng ngabandungan ieu dongeng nu judulna neangan Bapak karya Kiliksa dina bagian ke-8. Para mitra kaum dangu, najan sieun kapaksa si Amsan nuturkeun ka Anggara. Murut tangkal Kiara nu nguyupuk di dinya mah yeum caneom ku saliwat mah moal sidik. Keur mah arang langka nu lalar liwat kadinya iwa timun aya nu maot ngadon ngali kaluar. Geus ngubur mayit masok lusles deui taralila di astana. Gok Anggara jeung Amsan kana tangkal Kiara. Gek diuk dina batu, ari Anggara mah nyarane kana tutunggul suku nyang hunyar bangun tumaninah naker. Naon usahana teh euy kuring marareuwas ieu teh. San. Kuting tadi euy dewek mah euy jeung indung deweknya meunang katugenah euy. Asa dihina jeung dibibiran ku polisi sapara kanca. Taina dewek hayang malas pati, hayang ngaheureuikeun sakalian. Kagok asong lah. Dewek mah kagok borontok kapalang caramang. Disebut jahat geus dipikang ewa geus sakalian we rek ngadoja deka. Ku nyampe kuaer ngadoja mah tapi ulah mamawa ka uing euy. Ceuk si Amsan sieun. Bisi kaciwit kulit ka bawa daging. Ulah sieun da tanggung jawab mah aya di dewek. Mane mah pila kadar ngabantu saeutik mun teu daek rek ditalian di dieu. Moal diajak balik ka lembur. Ulah tuh ngah mane mah sok kitu ka sobat teh. Ya heueuh atuh. Boongan teu bela ka sobat. Kudu bela kawan euy. Harinya mah ngaku sobat ka dewe, kudu ngagugu. Ceuk Anggara teu eleh omong. Opek atuh geura caritakeun kudu kumaha uing teh. Kieu san. Engke nya mun maneh geus di lembur kudu api-api kasurupan. Kumaha we carana malah? Rek ceceurikan bisa, rek jejeritan bisa, rek seseurian tuluy bisa. Pokona mah naon anu sakira pi kahariwangeun batur. Sabab ai ceuk pamikir dewek, najan seuri oge ari teu puguh nu diseungseurekeun mah. Kasebut jelema teu hideng geus tangtu we bakal disangka kasurupan. Tangke indung maneh tangtu geumpeur, bakal minta ubar ka kolot anu geus ngarti kana urusan kasurupan. Pasti bakal dijampe ku Aki Juhri atau ku Mang Lebe. Tadi dinya maneh kudu bisa euy. Ulah waka ngomong naon-naon satungtung urang lembur canjengkeun mah. Mun geus loba batur pek caritakeun. Maneh teh kasurupan ku bapana si Anggara kitu. Teu ngeunah, teu suka, teu rido anakna dipikang ewa ku balarea. Tah, kulantaran kitu, lembur bantar lorek diburak-balik. Sasatuan rek sinagara ring, tatanen sinagara ring, barudak rek sina barudung, kolot rek sina barongkok.
jeung deui kulisi jeung kanca-kancana rek dicok-crok polona kitu. Dabongan geus ngahina kasih angga. Pokona mah kumaha maneh we kekecapana mah euy. Pokona mah kudu niruan-niruan nu kasurupan tak kitu sanggup san. Si Amsan demi ngadenge katerangan Anggara ngahuleng di titah kitu teh. Aya wani aya henteu. Ari rek wani sieun katohyan, ari teu wani sieun ku Anggara. Tungtungna ngahuleng salila-lila teu buru-buru ngajawab. Eta mah kari milih san euy mun nurut ka dewek meureun salamet. Lamun teu nurut kapaksa maneh rek diringkus di dieu. Rek dicocokan sungutna ditalikung kana tangkal kiara. Moal beunang balik ka lembur pek we pilih mana euy. Anggara ngancam. Euy geuning euy betul geus ka uing teh euy. Amsan lawa-lewe rek lewe keung ngadenge kitu mah. Heeh mun nya ngaku sobat ka dewe kudu ngagugu atuh. Oh gua atuh ngagugu tapi kumaha akhirna? Akhirna mah babari euy. Mun urang dia geus sanggup rek nikahnya ka dewek. Maneh buru-buru cager. Tapi ulah kaciri teuing, ulah tuluy cenghar. Biasa we api-api hees heula. Tuluy udang bari luak lieu kawas nu kakarudang sare. Da kitu carana masana euy. Ku jalan kitu kolot-kolot bakal percayaeun, da geuning indung maneh ge percaya. Ari kana tah hayul mah. Heuleuykeun sakalian ngalah areling gitu pokona mah. Eta we nu pentingna mah dewek teh euy. Oh lah, sanggup ari kitu mah tapi rame mitina. Nya ulah dingkeng ke ayeuna we sakalian. Jung maneh balik ti heula, tuluy api-api gelo. Teu kumaha we lah narah-narik perhatian urang lemur. Tapi awas ya ulah kaciri teuing. Jeung ulah bebeja geus badami jeung dewek euy. Oh kaharti lah, pek daguan heula di dieu. Uing marek balik ti heula nya. Jung si Amsan nangtung. Tuluy balik ninggalkeun astana ari Anggara mah nungguan heula di dinya. Narah si Amsan jauh heula supaya disangka teu babarengan. Kocapkeun si Amsan barang kaluar ti lelewek astana. Papanggih jeung Mahri anu keur ngarit sisi sawah Mahri cengkat pok nanya ka Amsan. "Jang Amsan, tas di mana eta teh? Kumaha wani ngulampreng deukeut astana, kumaha mun aya nanaon?" Aya Kang, eta ge aya nanaon? Aya tutunggul, aya kuburan, aya tatangkalan, aya ririwa. Itu si Amsan geus mimiti ngajalankeun tugasna. Tepung jeung Mahri teh api-api siwa. Atuh puguh Mahri rada colohok bengong sajongjongan mah melong ka Amsan. Nu jongjon leumpang mapai galeng kawas anu ngajajal heula kamampuan. Leumpang galuang galeong kawas rek ragrag. Ai. Kunaon si Amsan? Alah, palang siang ka usap korod. Da eta bet ulin di astana atuh. Lah, kumaha mun kasiku ku karuhun? Ceuk Mahri ngomong sorangan. Tuluy neuteup ka Amsan nu beuki jauh. Jeleng si Amsan ngaluncatan solowatkan. Kurawil blug labuh korejat hudang deui. Celeuketeuk seuri. Seuri nu dijieun-jieun, seuri nu teu nyari, perbawana mata kukurayeun. Gandeang leumpang deui dina galeng tuluy kakawihan laguna sakapanggihna. Mimitina paramitra lalaguan teu puguh jajaranana. Anak lutung pipina di kembung-kembung ayang jadi oha ha ide. Hitung lemur jaja milangan kori. Aduh majaja milangan kori. Si kori siya naon puguh teh. Sajanya bangalalana ngitung lembur ngajaja milangan kori. Untuk puguh nu dijugjug. Balik deui. Balik deui Balik deui. Nu keur ngaramet pating lalieu. Nu ngararit carengkat heula nempo si Amsan nu kakawihan bari leumpang gagaleongan kawas nu mabok. Nu ngaramet silih reret nu ngarit pating kecewis nyangka nu lain-lain ka si Amsan. Gero aya nu nanya ti kajauhan. "San, kunaon sia teh eling teu?" "Tuh, itu eling mah. Hayang belum koyop. Itu nu ngaramet kokorobet. Korobet naon itu? Nu ngarit rayud. Bapak Ibu barade rayud. Nunaning, nuninang, nunagog.
Nunagog, nunang, nunajong, nunajong, nunang, nunongeng, nunang, nunang, nuninong. Si Amsan beki maceh bet kawas nya kasurupan ku lelembutan. Nempo kaayan si Amsan kitu nu ngaramet sarieun. Tapi aya oge nu karunyangeun bisi si Amsan kabawa ku sakaba-kaba. Gero hiji awewe ngagorowok para mitra kamahri nu keur ngari. Yang mahri. Si Amsan kunaon tulungan itu bisin cilaka. Kalah jong wae ngarit ge wa tulungan ye. Kitu pok-pokana teh ngarasa melang. Bisi Amsan teu bali ka lemur, bisi kasaran ku siluman. Kagok can pinuh ngarit ieu teh. Ceuk Mahri Jongjon ngagubres ngarit keur para domba. Para mitra kaum dangu, ari si Amsan harita teu tuluy leumpang muru ka lemur. Leumpangna sasampoyongan bari teu elat kakawihan di selangku seserian. Malah sakapeung kadenge nu ngabangi kawas nu ceurik nyapuguh sakur nu mangihan beuki keueung, ruy rai bulu punuk pating puringkak mata kukuraya. Palang siang ka usap korod si Amsan teh nya. Da bieu teh bijil ti astana siga tas ti Kiara Payung. Ceuk nu keur ngarame. Meureun ka usap korod atawa kasurupan. Ceuk nu sejen. Gero si Amsan gogorowokan para mitra sadaya ditungtungan ku ngawi. Laguna balakbak ngan teu bener mimitina wungkul. Mamang keur ngarit. Atuh ngarit teh bari tamarumut. Ngacaritakeun nu ngarit bari nongeng nyangereng. Dudukuy nada dengdek rarombeng belum sampe belum kuya digulaan. Lampe neng karo neng 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 neng. Kitu ceuk si Amsan bari gugupai ka hiji awewe nu keur ngored kebon sampe. Puguh nu ngored reuwas red ka si Amsan. Olohok kaget sabab nempo si Amsan pepeureuman bari leumpang. Mangkaning leumpang dina galengan sawah redok mun ragrag teh moal teuran cucut ku leutak. Amsan, kunaon sia teh? Nanya bari mencrong. Kuulun. Kuulun. Aduh, buah-buah diajar gelo. Nanaon amna teh Amsan? Diajar gelo, sugan teu tulus. Tas di mana mana teh Amsan? Di radio. Yeay, budak teh kunaon nya buah-buahnya yang gelo. Kan setana can datang meureun. Karunya teuing. Cek eta awewe tuluy melong ka si Amsan. Nu beuki lila beuki jauh. Tungtungna mengkol ka kebon bako. Tuluy ku kurubutan bari teu weleh ngahaleuang. Malah mah tuluy niron-niron kidalang keur ngahaleuang. Kebat perlampaing Raden Panci Bang-bang hutang. Sumangga urang teundeun di handelem sieum urang tunda di hanjuang siang. Diteuneun geusan sampereun ditunda geusan laut. Trok-trok, cek cek. Nong sumanga urang carioskeun ka aya nu di mana. Teuing aing teu nyaho sia badul. Trok-trok, cek. Nong. Si Amsan beuki maceuh bibir geus ngabudah. Beungeut beureum panon JR leumpang sosoloyongan atuh puguh we sakur anu nyaksian pada heran. Nu rek ngalasuluh balik deui nu ngaramet milu kabengbat budak angon Olohok nu keur macul ungut-ungutan. Si Amsan jiga nu kasurupan ku jurig jarian para mitra. Sapanjang jalan tuluy ngacacang. Lila-lila mabus ka lembur gok tepung jeung kulisi nu rek nempo sawah bisi caina saat. Reg kulisi eureun, Olohok nempokeun si Amsan nu ngabuih cacarita cara nu siwa. Ari si Amsan neuteup ka kulisi cakakak seuri. Pok ngomong bari masang kuda-kuda leungeun kenca dulak cangkeng leungeun katuhu nunjuk ka kulisi. Hai, lakadala kabeneran kacarios ke di Raden Panji Bang-bang hutang. Papanggih sing Raden Kulisi di perjalanan. Lajeng ni sinatria tumaros bari colohok. Kulisi bari angkat ka mana sia badul. Nah, tengah jingjing keni. Buah-buah can mani, ha? Cerek. Nong, tuluy ngalengak cakakak seuri para mitra. Waduh. Kurang ajar sebut-sebut can mani ka dewek. Ulah nyangka kanunya sia sing dibekok sia ku aing.
Kulisi nyamperkeun bari muncereng. Si Amsan kalah kangagagak, seuri bari lelenggakan niron-niron rahwana emangi kasuk. Ai wait bagi cina menan jauh juk anggang diteak. Itu biar sungsi di deg. Itu aja jangan kali-kali ada tepang di jalan pasampangan. Gelis dia kakang geus lami-lami ngantos kami gelis nu kawanti-wanti endah kami labina. Ya kakang teh kieu geuning gelis paman kulisi bade angkat ka meuni paman. Nah apa pendak sareng Dewi Sinta. Si Amsan molotot banirak cangkeng suku ngajegang kawas wayang uwong. Kulisi jadi kerung bakat ku heran. Nu tadina ambak jadi rewas sabab sidik si Amsan kawas nu siwa kasurupan. Kulisi unur-unuran lila-lila pok nanya leleuinaker. Ujang Jang Amsan. Kunaon hidup teh kasep? Ukutan bade angkat ka situ aksan pamanjang. Bade tunggang keretek. Bade ku tunggang sado. Aya kuda teu kada meser resep ari kana keretek mah kantu naik bebeja ka kusirna. Sawyos paman terang aya we cek si Amsan bari terus lelenggakan. Geus kitu leumpang deui ningalkeun kulisi meningah ulang heran aya yang seri aya amek oge aya. Asa diheureuyan ku budak satepa. Nu tadina rek ka sawah jadi teu tulus panasaran hayang nyaho nepi ka jucungna. Kumaha seuh-seuhanana na kunaon si Amsan teh sanyana tuluy nuturkeun si Amsan. Harita si Amsan terus ngacacang leumpang bari pakupis kawas nu ngigelekeun wayang. Bibir geus ngabudah para mitra panon beureum kesa ngucur tapi na teu malire kana kacape. Brul ngagibung ebral ngantai ngalet ngengkeuy ngabandalet ngembat nyatang pina. Ngemat ka dia mesireum dina batu bagia temenan bagia patepang nuhun patepung pamprok jongok patepang rarai hiap urang sami-sami silih cibit kutil. Iya kacaturkeun para mitra urang Bandra Roa. Barang ngadenge si Amsan siwah meuni rabul daratang mapag si Amsan. Budak ngajajar kolot ngagembrong. Awewe redes lalaki ngabring beja sumebar ka mana-mana kasakuliah Bantar Loa. Patarema tina bibir kana bibir nerekab ka mana-mana akhirna ka emper-emper kadenge ku Mo Cina nu keur jongjon ngaladangan nu jajan. Aya naon barudak mana ribut-ribut teuing? Cek Mo Cina nanya ka barudak nu lalumpatan. Ayo gelo Mo, aya nu siwa di buruan Badaim. Cek budak bari tuluy lumpat. Dengar reret-reret acan Kak Mo Cina. Puguh si Mo reuwasenaker tuluy kaluar ti warung telenjang lumpat. Maksudna mah rek lalajo nu siwa. Atuh puguh nu keur jajan kaget lantaran tukang dagang teh beng batang teu malire kanu jajan kumaha mun jajanan kabur mangka nincan malayar. Ngan untung nu jajan jujur mung basilat nipu batur. Harita tukang kiridit ngageroan Kak Mo Cina nu geus mangpret. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita tukang kiridit ngageroan Kak Mo Cina nu geus mangpret jauh. Mo, ieu warung kumahakeun ieu? Nu rek jajan baralik ya? Heueuh. Mo Cina balik deui. Meningah hegak bakat ku cape blus ka warung ngahuleng bari calangan. Ulah rusuh teuing atuh Mo sagala-gala teh bereskeun heula nu jajan tuluy tutupkeun heula warung kakara ningalkeun. Aya naon atuh meuni ti bubur anyat kitu cek tukang kiridit. Ari bejana mah aya nu gelo aya nu siwah. Ari mah teh bat inget ka anak ye sabab tadi teh keur hees disampeur ku si Anggara. Teu kanyahoan inditna teuing ka mana tah budak teh? Cek Mo Cina bari ngusap beungeut. Tah duitna Mo cek tukang kiridit. Mayar kadahara nu geus didahar ku manehna. Nu sejen ge cerung-cereng malayar tuluy kalaluar rek nuluykeun lalampahanan. Ari Mo Cina teu bisa teteg hatena atuh gancang nutupkeun tingkeban warung. Da keukeuh hayang lalajo nu siwa. Palang siang si Amsan meureun. Gerentes hatena.
Bari tuluy kaluar ti warung berug nutupkeun panto telenjang lumpat bari ngewer samping. Urang bantar loa nu aya di lemur tumplek kaburuan imah Bahdaim. Lalajo si Amsan nu ngadak-ngadak siwah dadak-dadakan. Harita teh pada ngariung, pada ngalalajoanan, pada nangap. Kukuli sirek ditewak tapi kalah babadug sarta wani nyiduhan. Atuh teu daekeun deukeut kulisi teh. Kunaon si Amsan teh Pak Iji? Cek Bahdaim bari ngusapan puhuleungeun. Nu karasa tatuna nyautan. Buka teuing bahda ujung-ujung kieu we. Tepung di jalan bet moyokan ka kuring sugan teh heureui. Ari pek teh siwah geuning. Jawab kulisi bari nangkep harigu neuteub ka si Amsan. Nu ngariung teu bisa nurungan kabeh tayan wani newak ka si Amsan. Malah kalah kasieun bisi kabarerangan. Lantaran si Amsan kawas nu edan ciciduh babadug palatat polotot jeung sesentak. Daim, kunaon sia kok bisa dibangker? Hehehe, dicangkok. Kitu. Siga naon teh siga? Tangkal jamu. Cek si Amsan ka Bahdaim nu nangtung di jajaran hareup. Tatu tapak bedog euy. Welet atuh. Dibangker ku lamak deuleu. Dibangker mah ku lamak lain ku tatu. Ai heuh dibangker ku lamak, cek Bahdaim bareureum. Era dikitukeun teh kudu teu eling. Polisi, kunaon kalau ngahuleng? Loba hutang euy. Amsan mureleng ka polisi. Nu memang ngahuleng bakat ku bingung. Lain loba hutang kami mah bingung mikiran maneh. Nah, bet jadi kieu, kunaon atuh maneh teh Amsan? Polisi malik nanya. Saha Amsan? Aing malin Amsan sia. Aing mah ngaran Amsan. Cek saing Amsan. Si Amsan tuh anakna Mocinok. Ya, lebak malin Amsan malin oge. Cek si Amsan bari lajag-lejeg murilingan. Teu beda jeung tukang obat keur nawar-nawarkeun daganganana. Kasurupan jiga nama bah. Cek kulisi ka Bahdaim. Meureun jeung atuh neangan nu bisa. Saha? Teangan Aki Juhri. Harita keneh kulisi nitahan ka salah saurang sangka neang Aki Juhri. Lewas init para mitra sadaya saurang. Harita teh arilos anu neang Aki Juhri mocina datang-datang haok nyarekan kanu ngariung. Garelo sia teu boga cedo harianeun. Anak aing ngadon di lalajoanan. Geus dianggap siwa anak aing teh. Hari nyalingkir sia nyalingkir. Cek mocina nulak cangkeng bari popolotot. Sok gagabang ngomong teh sa nu anggap anak maneh. Sa nu nanggap anak maneh abah rek nulungan. Malah sadere rek nulungan. Tapi nu rek ditulunganana bedagong kalah nyarekan jeung nyiduhan. Cek Bahdaim ambak teu panuju kana omongan mocina. Nah kunaon atuh anak king maneh teh? Tanya we ku sorangan kalinya. Cek kulisi nyentak. Amsan anak king anak emak. Kunaon hidup teh kasep kunaon? Mocina bari ngadeuketan rek ngarampatak-tak anakna. Si Amsan ngejat bari molot. Untung ngadeuketan ka aing ah. Aing mah teu ngaran Amsan bari oge. Aing mah lain urang dieu, aing mah teu wawu jeung maneh. Aing mah teu wawu teu wawu aing mah teu wawu teu. Si Amsan unur-unuran. Empung dirampak ku inung atuh puguh we mocina meningarenyag. Dengarti kana ngomong-omongan anakna. Bet kitu geuning para mitra sadaya. Amsan. Nah, maneh teh kumaha wani ngomong kitu ka kolot. Ulah kitu anak king, anak emak, deudeuh teuing. Mun aya kahayang mah nyarita we ka emak hayang naon. Nu bener nyarita ulah murang maring bari ngerakeun, ulah ngabibirang ka kolot ieu. Hayang naon hidup teh anak king, hayang naon. Pek geura caritakeun sakur nu kadada kaduga ku mamah moal burung dicumponan. Moal ngoretkeun, moal ngalalaworakeun. Pok geura ngomong hayang naon, sok hayang naon keur nyarita geura nyarita hayang naon. Mocina bari carinakdak sedih nempo anak di kitu-kitu ku batur. Ya deh. Naning nunang nuninang nuninang nunang nunang nunaning nunang nuninang nunang nunang
ari jeding nunaning nunang nuninang nu cenang maulah nanya ka aing saha nu rumah sacenang nu cenang ulah nanya ka aing. Cek si Amsan rarat-reret nempoan kajalma nu nganggibung di dinya. Mocinah sedih nempokeun anakna kitu seleuneu nyamperkeun ka Pak RT. Nu tita tadi ngahulang bae teu milu cacarita. Pok mocinah nyarita dari anaker. Yang RT mak tulungan. Pira kurek tega nempo si Amsan di kitu-kitu karunya ku kurunganana. Bisi kabawaku sakaba-kaba. Sabar mo, tuh keur neangan Aki Juhri moali lagi datang. Tapi kunaon atuh anak mate yang RT? Teu terang geuning boda pugu ujung-ujung kitu we, Bandungan we engke. Susuganan ku Aki Juhri maka tulungan. Gatuh tapi mana si aki-aki teh nya nileleda teuing. Mocinah rarat-reret hayangeun geura tepung jeung Aki Juhri. Para mitra anu mulia, nu ngariung carolohok nempoh si Amsan tuluy ngacacang. Lila-lila gek si Amsan diuk sila tutug kawas kolot baheula. Sirah dangah bari manyun panon peureum hayameun. Dah geuning cicing. Capeun meureun, ceuk Bahdaim para mitra nyarita. Nana celengkeung teh si Amsan emalan. Aing mah eureun lain cape. Aing eureun lain capi tapi ngadaguan sugu. Aing hayang sugu. Aing hayang hayam bola, sayang nog hayam, aing hayang surutu. Hayang menyan hayang rampe, aing hayang segala rupa, aing hayang segala rupa. Gerai sugu aing hayang surutu. Burileng panon si Amsan jiga nu malih kawas rek sakara. Pugu mocinah reuwas gabrug ngarontok ka si Amsan. Si Amsan ngejat plug mocinah ngarontok taneuh hing ceuri. Ceuk abah ge sabar mo. Nah, atuh bete ngagugu teuing kelanan da ku sadarea ge moal ditanggap wae. Rek ditulungan pugu ieu teh keur ngadaguan Aki Juhri, ceuk Bahdaim. Kulisi jeung Pak RT paheula-heula nulungan mocinah dihudangkeun. Sarta sidun dan sinadiuk dina golodog. Keur kitu jebul Aki Juhri leumpang rusuh diiringkeun ku nureangna, datang-datang pok nanya. Aya naon deui wae ieu teh bet asa bangreung ceuing geuninganan. Tah ieu ki jang Amsan kasurupan cik tulungan, ceuk kulisi. Kasurupan? Nah kasurupan kumah di mana? Aduh ieu teh jang Amsan teh, ceuk Aki Juhri bari melong ka Amsan. Nu geus diuk bari nangkeup tuur. Wah, cukup teuing, madak neang Aki ge kuring mah teu nyaho. Aki Juhri ngadeuketan ka si Amsan, aneh teu motah dideuketan ku Aki Juhri. Nu lalajo jempe puluhan pasang panoneuteub ka si Amsan. Hayang nyaho kana naon-naon dipilampah ku Aki Juhri. Jang Amsan, kunaon hidup teh anyaking? Aing lain Amsan, jawab Amsan tandas. Mun lain jang Amsan, abet los-los ka dieu. Jung ka ditu geurain ieu cing jauh, ulah datang ka lembur bantar loa, ceuk Aki Juhri satengah ngusir ka Amsan. Si Amsan reuwas tuluy beuntak. Kami init, tapi waktuna kaburu bea. Para mitra sadaya. Aduh, ieu mah dasar dongeng para wargi. Mangga atuh para mitra, urang cekapkeun dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna nyaeta Neangan Bapa. Mangga atuh para wargi sadaya sanes kirang sono mangga teh ngahaturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana. Sapunya rek pegat simpai paturai patepang deui. Mangga wilujeng kantun bae permios.